أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والديك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين wallahu a'lamu bimuradi idh qala waktuna ngadauh Allahu sapa Gusti Allah ing lepadi Isa kang puteranang Siti Maryam Uzkur eling sira Isa ni'mati sunalaika ingatase sira wa ala walidaik lan ingatase bapa biang roro siara wa ala walidaik bisukriha kalawan syukuring nikmati iz ayatuka waktune nguatan isun ka ing sira wa itu kategaseng watan ingsun ka ing sira biruhil kudusi kalawan ruhil kudus Jibril tegese malaikat Jibril tukalimun la sahalera rasan sira ing manusia halun minka minal kafi kuda dihal saking kafi ayatuka ing dalam lapat ayatuka fil mahdi ing dalam ayunan etif lan tegese bocah cilik wa kahlan lan tengah tubuh yufidu kang maidakeun ya kahlan nuzulahu ing durun dan turunkeun Kangjeng Nabi Isa qabla sa'ating dalam sadurunge kiamat li annahu rufi'a kana satuhune Kangjeng Nabi Isa iku den angkat Kangjeng Nabi Isa qabla al-kuhulati ing dalam sadurunge tengah tuwuh kama sabako kaya barang kang wis dingin ya emak ya Ali Imran ing dalam surat Ali Imran wa idh allamtuka lan waktune ngawurukan ingsun ka ing sira alkitab ing tulisan wal hikmata lan hikmah wat taurat lan taurat wal injil lan injil wa idh takhluqu lan waktune ngadamel sira minatini saking endut kahayati thairi kaya tingkai ka surati thairi ing umpamane ing rupa burung wal kafu ismun bimana mithlu antaikap maiku isim kang tetap kalawan mana mitu mapulun yaiku dadi mapul bi ini kalawan idin ingsun patan puku makani usira piha ing dalam hayati thair pataku maka anaya hayati thair iku burung bi ini kalawan karep ingsun bi iradati tegese kalawan karep ingsun wa tubri ulan ngawaraskeun sinalak maha ingkang buta wala brasolan kang cara bini kalawan karep ingsun wa itu khrijulan waktune metuakeun sira al mauta ing pirang-pirang kang mati min kuburi saking pirang-pirang kuburan nenek mauta ahyaan ale pirang-pirang kang urip ini kalawan izin ingsun wa idh kafautulan waktune negah ingsun Bani Israil ing Bani Israilan kasaking sirahina hamu waktu dede jaya Bani Israil kababi kotlika kalawan ngabunuh ing sirah idhi tahum waktu nenekan isirahum ing Bani Israil bil bayinati kalawan sakahe mujizat al mujizati tegese sakahe mujizat waqala alladzina kafaru maka ngucap sapaung akeh kang pada kupuri alladzina kababinhum saking Bani Israil
in orangna ma orangna hadza apa ikilah iki alladzi jita bihi kang nekani sira bihi kalawan ladzi illa sihrun mubin angin iku sihir kang nyata wa qiraatin lan iku tetep ing dalam qiraat suwiji sahirun utelaban sahirun aya Isa tegese kangjeng Nabi Isa wa il awhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun wallahu a'lamu bimuradi wa id auhaitu lan waktu ngawahyuan ingsun ilal hawarina maka maring kaum hawariyin kabeh ambartuhum tegese marenta ingsun hum ing hawariyin ala lisani ngatase lisani Isaan tegese bian kalawan yen tang imankeun sira kabeh bi kalawan ingsun nabi rasulilan kalawan rasul ingsun Isa tegese Isa qalu maka ngucap ya hawariyin kabeh amanna imankeun ingsun sadaya bihima kalawan karone bi wa bi rasuli washhad lan nyakseni sira bi annana muslimun kalawan satu de ingsun sadaya iku kang muslim kabeh iku kang muslim kabeh ayat ieu neruskeun ayat nu kamari di mana kamari dijelaskeun bahwa engke di yaumul kiamah para rasul-rasul dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ditanya para rasul teh deuk dipenta pertanggungjawaban tentang tabligur risalahna. Kena kasaksian ku umat kena kadenge ku umat kena kanyahoan ku umat maksudna hendak mengecek mana umat nu iman ka rasulna di masing-masing zamanna jeung mana umat anu teu iman bahkan ngalawan ka rasul-rasulna maka rasul dipanggil ku Gusti Allah di BAP ditanya soal nyampaikeun risalahna Masya Allah ulah-ulah rasul dipanggil ku Gusti Allah anu ieu teh ancamanana neraka sangkilang bupati bae dipenta pertanggungjawabanana gubernur dipenta pertanggungjawabanana DPR dipenta pertanggungjawabanana nyana teh kesang badag kesang halus lamun nyana teu main jalan dapur bahaya untung jalan aya dua hiji jalan hareup kadua jalan dapur lolobana pejabat make jalan dapur. Iyalah lantaran deuk dipenta pertanggungjawabanana presiden deuk mikeun jabatanana ka penerus bangsa. Ieu dipenta pertanggungjawabanana selama nyana menjabat 1 periode atau 2 periode. Apa yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak pelaksanakan dengan aturan-aturanna. Lantaran singa ada negara urang teh lain milik pejabat kutitipkan bangsa dan negara ku cek Bung Karno bahasana ge kutitipkan bener sia nyekal titipanana aman teu bener sia di dunia bisa aman lantaran bisa jalan dapur tapi tidak ada yang bisa aman di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala bakal disaksian ku urang bagaimanakah Bung Karno dulu dan bagaimanakah Soeharto dulu dan bagaimanakah Gus Dur bagaimanakah Megawati termasuk orang yang kecil Habibie bakal dipenta pertanggungjawabanana kok bisa lucut eta tim-tim termasuk SBY 2 periode dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah engke di Rabbul Jalil urang sebagai saksina muncul coba saksi lu pernah di presidenan ku SBY coba dia wah kabeh berdesak-desak pan berdesak-desakan saya saksi kumaha sia ieu waktu presiden SBY jadi presiden teh bensin kumaha wah dan lain sebagainya buruh ditanya petani ditanya
pedagang ditanya, kabeh ditanya. Di dunia mah bisa lulus di MK, di dunia mah bisa lulus di KPK, di dunia mah bisa lulus di berbagai kendala lantaran bisa jalan dapur. Di hadapan Allah malaikat batu bisa disogok lantaran malaikat batu beukeun dahar. Teu beukeun dahar jeung make nyogok make naon atuh malaikat teh dibere awewe aing mah teu hayang cek malaikat. Teu hayang emang polisi asal dibere awewe we haji bae irungna beukah. Wah, ini makanan gua. Eta. Ieu ge Rasul teh dipanggil ku Gusti Allah. Ndek ditanya soal tabligur risalahna sesuai atawa henteu. Nu bisa ngomong sakitu ge Rasul teh tepat-tepat bae. Ngalaksanakeun tugas dan nu pohara. Begitu dipanggil ku Gusti Allah, kumaha jawabna? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Nu bisa jawab kabeh ge nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Da Gusti nu Maha Uning kana urusan-urusan anu gaib mangga nyanggakeun eueuh nu ngajawab. Panggil Kangjeng Nabi Isa. Isa maju. Maju Kangjeng Nabi Isa. Tanya ku Gusti Allah. Selama maneh hirup di dunia dijieunkeun pangeran ku umat Kristiani, dijieunkeun Tuhan ku umat Katolik, dijieunkeun pangeran ku umat Kristen Protestan. Nah, ieu maneh teh nitah ka umat bahwa maneh teh pangeran. Nyangakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti. Gusti nu Maha Uning, abdi beusi kacaletot ngomong Gusti. Rempan abdi lantaran ieu teh seuneu di sakelilingna. Salah seren naraka. Teu mamrih eta rasul, teu mamrih eta nabi, teu mamrih eta wali, teu mamrih eta kiai komo kiai sakupi. Wah, geus tah. Seren tah geus. Atuh komo lurahna tah manggeus. Oh, geus tah motok dimin ka nerakana ge tah mah. Hese, ieu mah bahka mah anu luar biasa ieu mah. Ngegeter kabeh ge caraka berhadapan jeung kenyataan ieu. Mantap Kangjeng Nabi Isa ge nyari eta. La ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Gusti nyangakeun sadaya-daya mangga ada aya catetanana Gusti. Tanya Rokib, tanya Atib. Mangga abdi mangis teu bisa nyarita beusi kacaletot. Isa iz qala Allah waktu nyarita Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa maksudna didongengkeun bakal ieu teh padahal mah engke di akhirat didongengkeun nu bakal terjadi di akhirat ka urang supaya umat-umat Katolik, Kristen, Protestan termasuk umat nu lain nyahoeun kejadian-kejadian nu bakal ditanyakeun jaga di yaumul kiamah. Masya Allah. Dibacana kuari dimensi pikiran urang ke alam akhirat, alam hisab, alam mahsyar. Ieu teh keur caritakeun di alam mahsyar, urang bakal nyaksian. Dicaritakeun kuari abeh nyahoeun teh bangsa Katolik, Protestan, Kristen di samping eta supaya umat-umat nu lain ge nyahoeun Kanjeng Nabi Isa bakal dipanggil ku Gusti Allah, bakal ditanya jeung dicaritakeun keistimewaan Kanjeng Nabi Isa. Padahal Kanjeng Nabi Isa lain pangeran. Iyalah dicaritakeun kuari kurang, padahal mah ieu nyaritakeun jaga nu bakal terjadi di yaumul qiyamah. Untung urang ngaji alhamdulillahirabbil